Abdi mah terkenal sebagai mubalik anu kurang sumangat. Di mana ya mubalik kurang susu? Alhamdulillah dina wengi ieu urang sadayana tiasa riung mumpulung bongkok ngaronyok dina kaayaan geus tepuguh tetempoan jeung tepuguh rarasaan. Nu tunduh aya anu sare aya. Tuh da ieu mah caricing wae. 2 minggu deui sigana diumumkeun di masjid. Sok cing kompa. Nu tunduh aya anu sare aya. Anu lapar aya. Anu haus aya. Hayang jajan aya. Teu boga duit aya. Katirisan aya. Loba. Rupa-rupa kayaan jalmi dina wengi ayeuna tapi sok sanaos kitu ieu teh mangrupikeun majlis kabungah bungahna umat Islam kulahirna baginda anu mulya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad. Insyaallah nu haladir di dieu tong boroning nyumbang ku dinar jeung dirham ku bungahna ge bakal matak ngengengkeun syafaat Kanjeng Nabi. Atuh harapan kali doa urang sadayana nu disuhunkeun ka Gusti Allah nu nomor kahiji mudah-mudahan urang masih ngengengkeun panghampura ti Gusti Allah. Kunaon teh diaminan? Amin. Telat. Manitaqala liyata'allama ilman gufira lahu qabla ayyakhtuwa sing saha jalma anu lempang indit ngaji syalalalala. Sok atuh teh malang abdi nyanyi ieu ngadon culak cileuk. Temana kieu Bu, syalalalala siap. Sakali deui. Sing saha jalma anu lempang indit ngaji dihampura dosa dina samemeh lempangna. Amin. Pan ngadua. Oh jadi di dieu mah lamun aya nu ngadua teh dijawabnya salalalala. Kieu Kang ari ngaji katirisan teh. Jarawab sadayana cing jujur garaduh dosa. Garaduh dosa. Seueurat tanapi sakedik. Seueurat tanapi sakedik. Hoyong terang ciri-cirina jalmi nu pangseueurna dosa. Hoyong terang moal isin moal wios ditunjuk ku abdi. Urang tinggal heula nu mana ya? Kahili hiji mana? Ibu nu panglobana dosa nyaeta jelema anu teu rumasa boga dosa. Sabab setiap jalmi nu hirup di alam dunia pasti ngagaduhan dosa. Rek nu leutik, rek nu gede, nu karasa, nu teu karasa, rek nu dihaja atawa teu dihaja, betul? Wios nyarita heula sakedap. Baheula Bu aya jalmi namina teh nasuha. Saha cenah? Ari nasuha teh gaduh ahlak goreng adat, goreng patut. Karesepna sok pulang paling. Di antarana nu sok dipaling ku nasuha teh nyaeta sabangsaning popoean. Malah karesepna nasuha mah Kang nyaeta karesepna teh maling jeroan awewe. Naon Kang? Da mubaliga mah teu wantun nyebat kutang jeung cangcut di dieu.
Tapi ibu maling oge terangan ari jero anu nini mah teu dicokot dah horeameun. Tong boroning maling juri oge teu beukieun. Nu kadua karesepna nasuha teh nyaeta maling boeh. Terang boeh. Jadi lamun aya nu maot boehna leungit berarti dipaling kusaha nasuha. Hiji kali waktu Kang aya kiai ngantunkeun barudakna teh hariwang sieun boeh bapana dicokot ku nasuha. Nu akhirna didatangan tah imah nasuha teh ku barudak kiai. Assalamualaikum Mang. Tanah suha mah ngajawab. Ari Mang Nasuha masih kene sok maling boeh. Masih atuh Jang. Sok dikamanakeun eta teh boehna Mang. Mang masuk diica we lumayan menang 200.000. Kieu we atuh Mang ayeuna mah boeh nu Bapak abdi tong dipalingnya. Ayeuna we digentosan artosna tah nyanggakeun 200.000 dina jero amplop. Barali kue budak kiai teh. Tetapi ibu apa yang terjadi dengan dibuka amplopna ternyata isina teh ngankur 180.000. Ya kuduna 200, ya kalaka 180.000 atuh nasuha teh ngadat ambekeun. Matakan ka urang dieu lamun ngamplop ulah kurang. Sabab urusanana jeung boeh. Si nasuha. Singkat cerita ibu digali tah kuburan kiai teh ku nasuha da ambekeun teh amplopna kurang. Barang digali nasuha reuwas kacida luar biasa. Milari di jero kubur aya seuneu ngagugudag, boehna kaduruk bahkan jasadna teh buntung. Allah ya Karim teras nasuha ngarewas kana cepil nasi mayit. Kang ajengan pamit tiasa mah penting isukan wartosan ka abdi naon ieu teh sababna make kieu padahal ajengan datang we tah arwahna teh peuting-peuting. Bu datang arwahna peuting-peuting. Nasuha sieun teh anu piraku sieun pan abdi nu ngomongna oge. Nasuha lamun kudu dibejakeun mah baheula akang teh uleman ngaji ka daerah anu beres ngaji tuluy parasmanan kabeneran dagingna teh nya ipis nya liat aya nu nyelap na huntu akang kaluman nyolekatkeun pager batur saeutik teu bebeja heula teu mentah halalna kieu siksaana teh nasuha. Bayangkeun ibu mangkani ngankur nyolekatkeun pager batur saeutik teu bebeja heula kitu siksaanana komo nu sok maling awi. Komo nu sok maling sendal di masjid. Ari indit make swallow balikna make eger. Biasana mah lalaki nu kieu teh. Cik atuh tong ka dibagi bungkus lah. Jadi si ibuna teu ningali ka abdi. Riweuh atuh teh ka mana ieu teh? Numawi mudah-mudahan riungan ieu masing janten kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Cing akur atau amina kieu amina amin siap sakali deui. Mudah-mudahan riungan ieu masing janten kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Kunaon jadi ruksak gitu. Geus datang dituluykeun moal pibeneran.
Hiji cenah mudah-mudahan riungan ieu urang masih nginginkeun panghampura ti Gusti. Nu kadua mudah-mudahan sagala hajat pangabutuh nu haladir di dieu masing diijabah ku Gusti. Amin. Sadayana ya Rabbi. Ya Rabbi. Inni tawassaltu. Ilaika. Bihabibika. Wa rasulika. Wa adimil qadri. Indaka. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qada'i hajati allati uriduha an taqdiya hajati. Mangga sebatkan segala hajat pangabutuh hadirin sadayana. No yang gaduh murang kali sok sebutkeun, no yang budakna soleh sok sebutkeun, ibu nu hayang sukses sebutkeun Kang, nu hayang geura ditepangkeun jeung jodohna sok sebutkeun. Mempeng nuju ngadoa berjamaah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka al-ijabah al-Fatihah. Kunaon doa nu kadua urang nyungkeun diijabah sagala pangabutuh. Sabab rumasa zaman ayeuna keur usum hararese, betul. Apalagi di masa pandemi seperti ini pangabutuh loba ari duit teu boga. Di ditu mah ari di dieu. Panolobana ti dieu di ditu ge. Nu mawi mudah-mudahan urang dieu nu haladir rizkina masing dijebarkeun ku Gusti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teraskeun Bu, masih kiat setengah jam, sajam kiat, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Alhamdulillah. Ternyata bukti di dieu mah sadayana ahli ngawadul. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Siap salawatan heula siap. Siap. Abdi sakali hadirin sadayana sakali siap. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Satukan hijikeun ti awal nepi ka akhir, lain diturutan. Siap hijikeun siap. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Sadayana. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Berdoa berjamaah sampai di dia gitu. Tahlilan kaki kiai nuju bulan. Bara demoal ieu teh. Tina di luhur mah caricing wae. Akang mun dek maot atuh.
meni eueuh pisan kahayang ditingali teh. Sok nu teu nyora didoakeun di imah cing nyanyi sorangan. Siap sakali ini siap? Tahlilan ka kiai nuju bulan kasurupan kamautan nyolatan mayit ngadoakeun mayit ngagotong mayit di dia kiai sama ngagotong mayit cek si ibu eta kiai kaceplosan kemana? Allah ya Karim sampai orang digubrakeun ke alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, urusan lain jeung kepala desa tapi jeung kia ajang-ajang mangkaning ajangan kiai hese gantina Kang. Ayeuna sok sanajan ibu masantrenkeun budak mang tahun-tahun di pasantren belum tentu sanggupeun ngagantikan ajengan betul. Pan hese jadi ajengan kiai teh. Contohna seperti pidato we hareupeun batur. Pidato teh gemper Kang. Lamun nu gemper dititah pidato jadi kieu hasilna. Contoh. Hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kadut ilahi Rabbi. Kuduna kadat pedah gemper jadi kadut. Terus nyebutkan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin sayarrayah. Nah naon oge lain ku ahli nama hese. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadirus sa'ah. Lamun hiji perkara dibikeun lain ka ahlina maka tungguan karuksakan eta perkara. Seperti ngumumkeun kamautan we di masjid pan ripuh lain ku ahli nama. Contohna kieu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos mulih karahmatullahi wabarakatuh. Atuh dijawab waalaikumsalam. Betul. Kurang-kurang nama hese Pak jadi kiai jadi ajengan teh. Numawi abdi dongkap ka dieu oge sejak tabarukan we ka kersana guru-guru urang nu aya di dieu. Mudah-mudahan abdi masih ngengengkeun kabarokahanana. Amin ya Allah ya Rabbal. Nuku sim abdi dipika hormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, tikawit Bapak RT, Pak RW, Pak Kades sinareng kadusna, Bapak Hansip TNI sinareng Polrina, Pak RT aya. Saha Pak RT na? Bapak Yayan. Bapak Yayan Pak RT. Masya Allah, alhamdulillah wasilah mantena abdi tiasa silaturahmi ka dieu. Mantena nu ngulem abdi. Atur nuhun. Tah ibu atur nuhun ka Pak Yayan abdi tiasa datang ka dieu teh. Urang doakeun Pak Yayan cing sehat lah. Amin. Osok ngadoakeun Pak RT tara. Astagfirullah. Ciki bisi salah dangu sakali deui osok ngadoakeun Pak RT. Bagus, jujur. Osok ngadoakeun Pak RW. Osok ngadoakeun Pak Kades. Sami bu pemimpin oge ku urang kudu didoakeun sabab capek jantan pemimpin teh. Komo RT jeung RW mah leheung ari jadi presiden nalika diomongkeun ku urang dia moal nepi. Tapi di mana-mana jadi RT jeung RW di dieu nalika aya nu ngomongkeun pasti bakal nepi. Abdi ge apal urang dia sok ngomongkeun RT jeung RW. Pedah jalan rusak, pedah aspal ipis ger nyalahkeun ka RT jeung RW. Cek ibu teh, Gusti, ieu jalan rusak deui, atuh da
kuduna aspalna teh kandel ari ieu mah ipis sigana teh dihakan ku RT RW na. Ibu ti iraha RT jeung RW ngahakan aspal. Atuh meureun harideung huntuna. Betul. Lamun aya kejadian di hiji kampung Kang pasti nu ditatanyakeun teh saha RT RW na. Komo ayeuna keur usum BLT jeung bansos. Nu teu kabagian kan nyalahkeunna ka Pak RT. Jadi aya nu kitu. Belah mana diukna? Ya Pak RT ieu tah. Ieu ning Pak RT ieu tah. Karunya teuing Pak RT sok disasalahkeun aya kamalingan di hiji kampung pasti nu ditatanyakeun teh saha RT RW na padahal Pak RT RW teu ngilu maling. Aya oge Kang di hiji kampung teh anu parabola parawan jebol ti heula eta parawan. Pasti nu ditatanyakeun teh saha RT RW na padahal RT RW teu miluan nyoblos. Betul. Capek jantan pemimpin teh salaras nama urang oge pemimpin jang diri urang sewang-sewangan mimpin awaknya lira geus hese komo deui mimpin awak bah. Tidak kumargi sakitu urang doakeun para pemimpin urang Pak RT Pak RW Pak Kades di dieu mudah-mudahan masing sarehat amin. Masing diparanjangkeun yuswana dijembarkeun milik rizkina. Oke masing tiasa mencontoh kepemimpinan baginda Rasulullah. Nukusim abdi dipika hormat para panitia penyelenggara anu parantos ngorbankeun harta, tanagi, pikiran, oge waktosna kanggo nyukses ke dieu acara. Mudah-mudahan masing dibalas ku Allah kalawan balasan anu berlipat ganda. Mangkana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fadilatiha. Jadi lamun nu hadir ayeuna aya 100 orang, maka panitia bakal menang 100 ganjaran. Mangkaning dipilari-pilari ieu jamaah nu hadir aya 5.000 orang ya. Aya teh. Capek bujanten panitia teh. Biasana panitia mah saacan acara nguriling ka unggal kampung bari mamawa kenceleng. Biasana di ditu ieu mah. Ari di dieu. Di ditu mah ibu panitia teh gogorowokan mamawa kenceleng teh bari kieu. Muludan barade ieu nyumbang muludan. Aya nini diuk hareupeun imah jang ka dieu. Rek muludan nya. Muhun nini saha mubaligna eta mubaligna teh neng nais naon menang mais. Ari sini naon anu dipais neng nais di Bandung Barat. Oh neng nais ya tuh nini rek nyumbang jangan amplopan mubalig barasa teh nyebut duit tina jero kutang nu gambar bedog alias 1000. Jadi harga mubalig teh astagfirullah cing ditebihkeun. Orang doakan mudah-mudahan tahun payun acarana masing langkung meriah. Jamaahna masing langkung seueur. Ya Allah ya Rabbal. Nukusim abdi dipika hormat bapak-bapak anu gaya, ibu-ibu anu cantik jelita mirip si Andin dina sinetron Ikatan Cinta. Osok naronton tara urang dia. Ibu osok tara. Tara kaliwat. Resep ka masal resep. Abdi mah resep ka masal teh. Matakan datang ka dieu teh rek bari neangan sugan aya nu herang. Eueuh rarumek. Pemudana nyarumput sigana. Mudah-mudahan riongan ieu masing janten wasilah urang ku Allah dijantenkeun jalmi anu takwa amin. Anu mahabbah ka para alimin ulama. Masing dijembarkeun milik rizki anu loba. Oke masing dijauhkeun tina wabah penyakit virus corona. Nah tadi aminan telat. Alhamdulillah geningan di dieu mah sok sanaos hujan tapi jamaahna meuli seueur. Bahkan nu hadir lain jelema hungkul.
Satu ge aya juri ge aya sih kan. Kan bedana juri jeung jelema mah ari jelema resep cicingna dinu caang, ari juri mah dinu paroek. Itu lo baca cicing dinu poek berarti eta teh nyumput. Tuh katinggal teh rokokna we hungkul beureum. Bukan bayaran penting mah ngaji. Anu ngamera nyumput. Teraskeun. Ada acan. Bieu mah karek pemanasan ngan geus panas teuing. Ibu ruas henteu milari abdi. Ruas